damel syairan kisah nate kenyataan nuku abdi di alaman selama di pamondokan abdi nempo statusna bari kaluhur Cisoca tekiat abdi ngalangsa emut bae kajangjina status nate percintaan sabari jeung ditandan ka awewe anu lian aduh hate nyeri pisan dahulu anjeun berjanji bade sehidup semati ka abdi nu mencintai amang santri duh Gusti kedah kumaha nyelekit ka bina-bina abdi teu daya upaya ka amang anu mandua kunaha anjeun berdusta padahal abdi setia apa anjeun teh tos lupa ka janji anjeun baheula abdi moal menderita sanajan diputus cinta cuma abdi henteu nyangka amang teh midua cinta semoga anjeun bahagia sareng awewe nu ayeuna hampura abdi teu bisa damel anjeunna bahagia lalaki zaman kiwari kana ngagombelna beuki tapi tilok aya bukti bisa nangan ingkar janji ngaku nama boga hiji sing horeng maboga deui menisi ka bidadari sing horeng kaktus biduri hatur nuhun amang santri anu kantos nganyeri ayeuna abdi sadari cinta anjeun teu sejati.